jasa bener maksiat teh bisa ngaji teh titipan ti Gusti Allah kamari ieu mah jarame sia teh ngaji maksudna hayang lain hayang rame tapi kamangfaatanna be ku batur dimangfaatkeun tapi ieu kuari haju aran teu malah pindah ka dari itu nah berarti awak sia nu goblok nu tolol digantung sia ku aing aya naon ya sia coba aya naonan terus kurang diwarah nafsu urang oh sia lantaran dedeketan jeung pamarentah emang lah ulah peng bae dedeketan jeung pamarentah mah dalam rangka memperjuangkeun negara bangsa jeung agama tapi ketika hayang kana duitna dunyana ieu nu cilakaan Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah Bismillahirrahmanirrahim wa halala muharraman bil ijma' atawa ngahalalkeun yasiman ingkang den haramkeun bil ijma'i kalawan ijma' ka zina kaya zina wa aksah lan sabalike malkun min halala muharrama hunafa tawangana bikin yasiman wujuba mujma'in alaihi wajib mujma'alah awazama alal kufri godana tawang azam yang maningatasi kufur ing dalam koesok au taraddada fihi atawa mang yasiman fihi ing dalam kufur kafara maka kufur riyam wal fi'lul mukaffiru ma ta'ammadahu istihza'an sharihan bid-dini aw juhudan lahu tawi pagawean kang ngupurkeun iku barang kang maha-maha si wong ing istihza'an kenara ngaguguyon sharihan kang soreh bidini kalawan agama juhudan lahu atawa karena angas lahu kadue din ka ilqai musafin biqadratin kaya nibaakan musaf kalawan panggonan kang kotor sujudin li sonamin lan sujud kadue berhala awasyamsin atawa sarangenge awasyamsin atawa saragenge urang masih keneh ngabahas tentang riddah keluar tina agama Islam tilu perkara hiji kuniat megatkeun Islam beres kurang dibahas kadua ngucapkeun ucapan kufur katilu pagawean kufur ieu masih keneh seputar ucapan kufur oh halala muharraman bil ijma' tawa jelema ngucapkeun kana hiji pagawean nu haram diucapkeun halal ngahalalkeun perkara nu diharamkeun ku syara secara ijma' zina teh geus arapal sarerea hukumna adalah haram muhson kudu diranjam datang ka pae lamun dia muhson dijilid 100 jilidah lamun diterapkeun di Indonesia asana saparo paraeh
saparo paraeh wae pokona zina teh diharamkeun ku Gusti Allah lantaran bakal ngacak-ngacak turunan tepuguh ieu bakalna bin saha borosot anak ka alam dunia teh tepuguh bina lantaran tatadina Salome satu lubang rame-rame supaya ngajelaskan tentang turunan ulah acak-acakan maka diharamkanlah ku Gusti Allah zina wari nyana tepuguh tekarung ngahalalkeun zina lah kiai ngomong segala haram segala naon wow barang ngeunah diharam-haram eta ngahalalkeun zina geus kudu maca 2 kalimat syahadat masyaallah aya nu zina teh timbul tina cinta aya nu zina teh timbul tina jual beli baheula mah di Jakarta di Keramat Tunggak woi tah mah geus terkenal basmi di Keramat Tunggak lompat ku ari ka kawasan Pasar Kemis beki deukeut ku ari Masya Allah cabang-cabangna loba di Citra aya unggal perumahan ayangan di perumahan Puri Cilongok doang alhamdulillah bersih sama didinya lantaran gerak kabehat Polsek gerak dan Ramil gerak Koramil gerak kabeh toko masuk tak di dieu aya ge nu kapanggih hiji 2 3 4 5 6 7 teberes Masya Allah karim ya perzinahan urang lamun nyaritakeun budak sakola guari di Yogyakarta geus 80% parawana lamun baheula hanya di Jakarta jeung di Bandung doang lantaran di Jogja mah masih kajaga kuari mah geus teu kajaga ai di Tangerang geus leuwih belah ditu di Tangerang masyaallah batak satu sisi negara ngabutuhkeun jelema pinter sedangkan pinter kudu sakola sementara kabar-kabar di sekolah seperti kitu urang serba salah kos gitulah ieu mah teu rek nyaritakeun ku kumaha nu jelas jelema ngahalalkeun zina murtad atawa ngahalalkeun minuman keras khamr bir kunyana dihalalkeun menzen kunyana dihalalkeun vodka kunyana dihalalkeun jeung berbagai minuman anu osok ngaweureukkeun ngaleungitkeun kana kitu pikiran ngaleungitkeun kana akal kunyana dihalalkeun ieu geus bae murtad ya Allah ya nginum bae ai sararia beuki malos tah cenah ku kieu jadi menangkeun kan los siap barareki mah jawara pemuda tapi ai datang ka ngahalal ke maulah ketinggal tungguan bae di akhirat bakal kumaha bahkan urang kuari di dunia kene salah ngahukuman Allah nu bakal ngahukuman urang ngakurkeun nu salah jeung nu bener di negara nu zinah nu kuduna dihad atawa diranjam nu maling nu kuduna dihad dipotong
anu minuman nu kuduna dihat ternyata diantepkeun di negara ngantepkeun kana hukum-hukum nu geus jelas dina Al-Qur'anul Karim bakal dibere mamala ku Gusti Allah. Entak urang sieun ieu ngarantepna kana hukum teh bakal didatangkeun mamala ku Gusti Allah, yakni siksa. Jadi lamun ku hari itu sih katanya tsunami siksa ya apa cobaan bolon sama budak. Kos kitu ditanyakeun, hulu sia pantogeun habek. Goblok mah kita tanya. Geus puguh siksa eta teh nu kos kadar itu teh jang itibar urang tah lantaran di Indonesia teh kudu neangan jauh-jauh salah ngahukuman atawa henteu dihukum. Anu zinah nu kuduna diranjam ternyata diantep, nu kuduna dihat ternyata diantep, nu mabok nu kuduna dihat ternyata diantep, nu maling nu kuduna dipotong leungeunna ternyata diantep. Ngantepna ka jelema-jelema nu salah disejajarkeun jeung nu bener ieu bakal dikenakeun siksa ku Gusti Allah. Masyaallah, ngeri urang. Mantak lamun eueuh budak leutik anu ngek-ngekan tengah peuting, aki-aki anu hudang ti peuting, jelema anu hudang ti peuting ikhlas zikir ka Gusti Allah. Wallahu a'lam. Masyaallah masih kene aya anu dihormati jeung dihargai ku Gusti Allah orok cerik tengah peuting. Orok mapan canaya dosa ku Allah teh dicerikeun mah tuh bisa bae, tapi kan cerik ngear jam 1 jam 2 makna juhudang terus mana ngayeng-ngayeng orok terus bapana ge milu udang duanana bapana mah luhur handap udang tah eta teh sakadar hudang gitu mah teu beres. Bapana kan hudang terus kacai salat kan kahudangkeun ku orok. Orok lain sacerik-cerikna ngeor datang ka tatanggana ke kaganggu. Goblok-goblogan tatanggana sial teh orok aing teu bisa seperti kaganggu ku orok padahal bacak malaikat sia nu sial. Bae eta teh Gusti Allah gahudangkeun supaya sia hudang geus hudang sial-sialan. Masyaallah kuduna alhamdulillah orok saya teh budak bisa ngahudangkeun aing alhamdulillah. Aturan aing teu tahajud jadi tahajud anu lempeng makan ngos itu ngan eueuh nu kitu pan sararial jasa itu bisa keur peuting. Masyaallah tah eta orok lain sambaraga. Orok ahli Allah mah ti peuting ti loges ngear ceurik ngahudangkeun sekitarna aya aki-aki jeung nini-nini hudang ti peuting eta ge sarua teu kuat cenah ki hayang ki kababayan di jalan malah mah can datang ka tempat cai geus ki teu wer lain ngisang balik deui lah geus sakira teh kumaha isuk bae tama siksaeun agi-agi kos kitu mah. Aduh, jaga agi-agi geus kolot geus dol berarti lah. Langsung nyana mandi hudang. Alhamdulillah berarti kiih mawa bahagia ieu kiih cakna. Baheula mah keur tilok hayang kiih, tilok hudang ti peuting barang hayang kiih bae hudang ti peuting cakna nuhun. Kita tahajud tuh jadi eta teh teguran ti Gusti Allah hayang kieu teu kuat teh teguran sebab keur ngorana tilok hudang peuting urang mah juga greget bae ru aing cenah tunggal peuting bari mah geus kieu bae duh cenah kudu kumaha puguh eta teh dihudangkeun ku kieu malah mawaliullah mah aya nu teu hudang-hudang di peuting teh kumaha carana hayang hudang teh beja ka guruna. Mama hampura cek ini kula ieu tidak hudang aya ti peuting nginum loba sia teu kaharti teh tadi nama pancena ulah loba nginum tapi ieu mah teu nginum beakeun saleter deuk es
lantaran bazar lalagaan balik deh jangan kebenang sabulan kadinya ampura mama ye kula hayang mudang ti penting kabita jasa tapi teu daya kudak nginum nu loba sia maca kai nginum sakali dua kali gatilu kali kita nginum nyolok lok bener barang penting teh jam can kaburu jam 1 jam 12 sudah oh mondoyo teh kieu jadi jelema anu teh hudang ti penting nu loba sebagai nginumna tawa ngadahar sambal nu loba wah tah mah geus pokona mal kaburu wudu mancer ti hareup ti tukang uja atawa ngahalalkeun barang haram kos zina kos minum sajeng atawa ngahalalkeun pajak teh barang haram lawi taqada aqiyatal muksi jelema ngahalalkeun pajak eta teh geus pokona murtad cokotan bae ku RT ku lurah lo sama pajak tapi ulah ditekadkeun halal ayo beuki menyana ka pajak bupati terus nya nama gupak di pajak gupak nya geus kos kebodongkol nya nama geus gupak ih mantak cek kula ge saha bupati nu bisa khusus salatna tadi dia kakara ka nyawa kamari ieu mah so amat cenah ki uci so jasa teh mah cenah ngomong ieu atuh aing mah wayah so mah so bae ieu ngan mendasar aing mah sona sakieu kiai dijagaan bae ge barang daharna ieu ti saha ieu ti mana maksudna ditanya kitu teh beusi aya nu salah hayang bener lurus ka Gusti Allah tetep husu hese bae hese beta husu teh lain hese deh hese jasa ngan rada deres bae aya disejak mah husu teh disejak geus kulantaran disejak atuh dijaga mata dijaga ceuli dijaga dan rada deres sok aya ner-neran mah saeutik ai kos kitu mah da bupati mana nu khusus salatna ya tangkepeun kabeh bupati mah tangkepeun lamun urang nyaritakeun Fikri ditangkep bupati Garut kan kiai teh eta teh kiai atuh kiai salah mah tangkep bae bupati Bogor teh wow eta teh kiai sakar ngaranna bupati Bogor tuh pan siapa nyaho jasa pan babaturan sia kan atuh paling didegekeun we atuh ge nyaho eta teh kan kiai Rahmat Yasin teh masyaallah lamun menteri agama atau talar Quran berbagai menteri-menteri talar Quran bisa maca kitab ditangkap eta teh nah cak bupati nu sejen tuh salah makan ditangkap can kagiliran doang can kagiliran cak kabeh salah nu nyahoeun karena tata cara politik salah urang mah lantaran bodoh teu nganggap salah kan ka bupati sabaraha pendapatan di Tangerang sabaraha pendapatan di Serang jangan gaji PNS sabaraha jang pembangunan sabaraha emang tadi hitung gitu ku rakyat je warangsan kan ngitung nyaho urang getet sekian persen jang PNS sekian persen jang pembangunan aya teh sakitu persen deui ka mana oh berarti kan teu ditangkep teh can kagiliran doang sabenerna mah urang doakeun mudah-mudahan ulah kagiliran tuh sia mendek jore bae kan geus kanyahoan ku aing lamun atut ditangkep lantaran kasus loba jasa atuh gubernur nu sejen ge sabenerna mah akur ngan kagiliran doang emang kumaha gitu mantak jeung Gus Dur teh dirapin ini negara kita nih 20 tahun dari kasus KKN belum selesai cekna tidak akan selesai saking bernon gitu lapis wah itulah laga nah ieu mah keur carita sabodohnya na ieu bara reuki mah jangke ge bakal kapanggih jeung Gusti Allah anu dunia ieu nangieun Allah anu Allah teh ngatur make ayat suci Al-Qur'anul Karim hajujana teu make kana aturan Al-Qur'anul Karim pek teh hiji urang mah sakadar rakyat
diatur ku nyararana nanya nu nyieun pe ka ibarat mah heuge ngan pajak mah tetep haram ketika nyana dahar dipajak inum dipajak meuli kendaraan dipajak ngebangun dipajak sek teuing asal ulah ngahalalkeun ketika ngahalalkeun pajak jadi disate engke nyana di akhirat dibelem dibulak balik kerecek saya tak bupati saya tak gubernur saya tak utama RI 1 Ahok mah atau emangnya nama teu jadi gubernur dia ngerecek ternyata makan kafir iya sing hadeta ya hartina urusan anak emang eta mangges diplot ku negara pendapatan sekian dan sekian emang geus kudu kitu di negara demokrasi mah nya bahkan ditingkatkeun deui pajak teh pajak bangunan ge make pajak engke mah urangna ge dipajak urangna bakal dipajak karak-karak datang ka pager kemudian alat rumah tangga gelas segala sendok segala bakal dipajak engke hirup urang bakal dipajak nyala darek mah gupak dipajak baik mantap jarang mantan lurah haju balalener ibadahna jarang mantan camat ieu mah keur carita mantan bae nu bener haju ibadahna jarang kunaon eta bensinna kan itu bensin geus menyatu jeung awak kecuali illa man tadarakahur rahmatu anu disusul ku rahmat Allah lain deui tamat merentah tadina loba sedekah dedeuheun Allah biasana kana loba sedekah Allah nyusul ku rahmatna abi ngaran-ngaran aju pelit mah ai hererese jasa ieu nu mentak pantes pausa goblok-goblokna dagang aya nu halalan sabener-benerna pamarentah nu halalan deui kumaha coba eta deui eta ieu mah urang ulah bebeja ka batu urang bae maksudna ieu urang mah nu ngaji bae ulah bebeja ka sasa ulah teh fitnah kan emang kos kieu mah ulah cek PNS aing mah moal ngaji deui minggu hareup anu nitahan ngaji aing mah teu los ya ngajina jeung Ki Golkar bae Ki Golkar mah emang gupak sarua bae gupaknya na gede menta nya naga memantak aya hak sabenerna mah kiai teh di pamarentah lamun kula sok jaritakeun sing hade ulah sok kaduit ngadahar duit ti pamarentah aya nu ka kula ngomong kiai eta aya hakna di pamarentah cek Imam Ghazali ge teu dijawab ku kula teu dijawab emang aing teu nyaho nyawan aing atuh jeung sia mah cak hate kan teu dijawab aya hak mah aya kula babaling seuri geus teu naon sebab beuki berarti kan lain deuk nanyakeun hukumna kos kitu mah beuki atuh elos emang kakula nu ngerad aya ulah sok sambarangan cenah kiai ngomong dina kitab Ihya dina kitab anu Imam Ghazali ngameunangkeun aya hak kiai di pamarentah oh sakitu doang maca kitabna ada sing beuki bae teh kiai geus pamarentah nu mana anu Imam Ghazali ngameunangkeun jeung kiai lantaran memperjuangkan agama ngabogaan hak mufti di ditu nama mufti teh ngabogaan hak qadi ngabogaan hak di pamarentah lantaran nyana ngembangkeun agama pamarentah nu mana taliti heula atuh nu pendapatanna ti mana taliti heula atuh masyaallah karim atuh ai pamarentahanna kos urang mah nu tina pajak saha kiaina nu ngameunangkeun mun Imam Ghazali nyahoeun bahwa eta teh tina pajak boro-boro deuk ngameunangkeun Imam Ghazali moal ngomong malah murikak bulu kieu mah Imam Ghazali ya pas Imam Ghazali geus moal ngajawab suka kitu ka ditu sia mah ahli neraka sia ka ditu iya teh dijawab ku kula ge sebab aya hak kiai di pamarentah saha nu ngaweukeun pamerintahan mana sebab kokocoranana di mana nah lawiya taqada mun nekadkeun jelema haqiyatal muksi boga sifat hak tindak pajak sedengkeun pajak eta haram nyana ngahalalkeun kana barang haram murtad ih mantap kiai bagus jasa ieu mah keur carita kiai bae aja nu lain kiai mah tagungkan neraka maksudna mah
Kiai behelanan maju nyanengan sogen proposal nyokot juga ada tata dina bagus jasa ilmu nangeunaheun didengekeunana nyanana ibadahna bangun bagus ilmu aya di nyana gagah aya di nyana harisma aya di nyana dek ngadahar duit pamarentah dibere embung ngadengekeunana aneh disapekeran jelema dulur pada maghrib urang ngaji ieu sing hadaya lantaran urang mun teu ngaji mah engkena urang teu nyaho beneran aki-aki nu ngaberitakeun di masjid dulur aya urang ngaji bari batuk-batuk teh kitu tah set masyarakat sanu magana kiai anu embung lah ieu mah kajen teu ngaji cakeun hate teh kudu ngomong kos kitu sebabna nyaho aing nya ngalaglegan duit masa duit pamarentah teu hayangeun kercan jadi mui jelema hebat jasa diderengekeun ku jelema bareng jadi mui mana kiai mui nu didengekeun ku masyarakat mana malah kercan terjun di partai kiai hebat jasa barang terjun di partai aya eueuh nu ngadengekeun aya cenah kiai sabaraha urang 20 teh loba jasa ngan jeung tiang masjid da sabaraha 18 duaan berarti ngaji tidak ilmu aya di nyana hebat aya di nyana mun bahul masail pangmeunanganna panghebatna tapi teu kaji jeung masyarakat dibere embung kunaon bensin nu kaluar ti nyana bakal kotor kercan jadi yayasan mah nyana teh masyaallah didarengekeun ku jelema aja pinter nahuna pinter bilagahna pinter hadis barang boga yayasan kunaon dibere embung jelema tanyakeun lain di Tangerang bae lain di Serang lain di Pandeglang di Jawa sarua bae di Garut aya hiji jelema hebat moal dicaritakeun kiaina ih lain lalagaan tah mah hebat jasa sok jangan nyieun yayasan arembungeun ngaji arembungeun datang ka marahnya ka masyarakat jaing keneh cak cenah jelemana nu keur ieu jeung kuari teh pindah ngagelok aya bae santri di dinya karake kaluar ti pondok pesantren leh make sampingna ge teu lempeng-lempeng ajan jelemana geus kitu tah deuk aya sakilo mati dinya teh ti kiai eta sakilo lah jelema magan ngaji ge biasa we kotek-kotek kunaon atuh ieu jelema parindah ka ditu diulah-ulah kok yana ulah sok ka dieu cenah ka ditu tetep bae pindah teu bisa tah urusan Allah tama kos gitu mah lain kudu haju benduk ka eta santri benduan awak urang introspeksi muhasabah tanyakeun ka diri urang sok geura memeleh nafsu urang kuduna kieu beta ta salat teh awak jasa benerna masih teh bisa ngaji teh titipan ti Gusti Allah kamari yang majarame sia teh ngaji maksudna hayang lain hayang rame tapi kamangfaatanna be ku batur dimangfaatkeun tapi ieu kuari haju aran teu malah pindah ka dari itu nah berarti awak sia nu goblok nu tolol digantung sia ku aing aya naon ya sia coba aya naonan terus ku urang diwarah nafsu urang oh sia lantaran dedeketan jeung pamarentah emang lah ulah peng bae deketan jeung pamarentah mah dalam rangka memperjuangkeun negara bangsa jeung agama tapi ketika hayang kana duitna dunyana ieu nu cilakaan jadi urang dedeketan jeung bupati atuh mangga bae kos kula atuh biasa jeung bupati wau jeung gubernur wau jeung menteri ge tuh wau ya tuh masalah ngan ketika dibere duit keula cek ulah teh bar duit sia rek mere gede leutik siapa pajar bener baik kan tuh siapa tolol sih sabaraha urang nu ditolagon teh wau mah terus berjuang ayo ngariung diondang ku nya pek bae kula emang tilok diondang gitu ku pemerintah dosa datang atuh datang ka ditu biasa ngan datang ka ditu na teu dahar henteu balok teu dahar kajen diberkatan bae siapa pajar bener bae kan tuh atuh teh waleh datang ka ditu teh deuk dahar lantaran nyana manusia aing manusia nyana butuheun baca kulhu kula zubirul falak bidas ngariung ayo ngariung ngakomunikahkeun mah teu ieu memang tugas Gusti Allah keur carita aya waktu mah teu hayu
ngan ketika diberi duit teh bu aja diberi cokot-cokot mah cokot bae aja jangan satu itu rahasia negara tuh gitu ulah didahan teh Allah mah uninya teu pernah kayak heula kudu ngadahar duit pajak abah ibarat ceritakeun abahnya sia lamun bere duit ku pengusaha ku pedagang kajunting ambalayah dagangna teu bagus masalah sebab anu halalan anggap nu kasihan nu halalna kan kaharti tak kurang tapi lamun dibere ku pemerintah cokot teh awas ya mun didahar rasa ku sia moal manfaat jeung moal ngeunaheun ibadah sia eta mah wasiat teh pokos kitu mah mantak henteu wae kata kakuari ih dibere batu ditarima bae bagikeun nu dibagikeun atuh sapodo nyan mah teu husuk ge urusannya na ieu teh batu mantak dibikeun ka Haji Pendi itu khususnya na mah beleteran cenah kos gitu. Cenah atuh berarti racun sabodo nu geus kitu mah kudu diracun ieu lah. Nah, halala muharraman sekedar supaya nyaho bae. Ngabe urang lempeng sebab urang deuk bapanggih jeung Allah pan. Tek bae teh mah urusanna urang digaji aduh ieu sebenarnya kurang bagus. Atuh mah dengan di perusahaan, digawe di perusahaan halal mah kos kitu mah. Tapi lamun eta pajak mah sing hade ulah ditekadkeun halal sakitu bungkul ulah ditekadkeun halal. Lamun ditekadkeun halal halala muharraman bil ijma' atuh geus murtad. Hese di negara model urang mah tuh hese mantap. Mantan pemerintah jarang nu lempeng lamun tatadina nyana kurang ngaji malai gede dibawa ngaji mah malai bupati malai ngaji dengan berbagai alasan sibuk lah dan lain-lain kadaharan ngahijab embungeun jeung embungeun kasunggang kasinggung bannyana mah embungeun sebabna makanan hayangna terjalan ka luhur bae terjalan ka nu teh eta teh kan kos kitu teh ya ngajauhan ka Allah urang malah aing mah dicarekeun tanan ku kiai ngaji bae teh kan hebat tong kos itu mah teh ngaku berarti nya lah aing geus kajengan mal deukeut dong jeung bupati bae teh kadeuleun jeung kana emang ngajina di handapeun tanggal Ambon bae teu masalah geus budak beldug kan memperbaiki setik jauh tah kan dekat Allah orang hanya mampir doang kuari Masya Allah mampir haju nyilakakeun di akhirat na'udzubillah min dalik wa min dalik mampir doang datang ke cilaka engke ulah teh mantak sabara urang anu deuk calon bupati nu bisa mah kukula dinasehatan diomong disindiran urang rangka sarita datang bu mus meeting segala di nelayan setik mah dibere kitu caritaan akhirat kitu jadi deui poho urang mana teh teu jadi oh kitu usaha bae tangka ngan lamun usaha kabehan nu nyekel nagara cenah kieu deuk kumaha wallah mah kitu nyaho teh mah jeung moal aya ieu datang ka ditinggalkeun mah negara moal ka jadi kumaha gitu ieu dek memperbaiki diri bakal kapanggih jeung Allah atuh engke mun ditanya ku Allah aing kumaha tan nu mikiran nu kos karitu urang mah ieu engke teh pasti jasa sakedeung deui kok nu geus umurna leuwih ti 60 mah tah moal kebal deui jasa tah mah kapanggih jasa tah mah kapanggih jasa teu meunang gok asal anu hideung ieu bae asal ieu bae nah engke kapanggih jeung Allah kan ditanya urang masyaallah teh ulah datang ka ngahalalkeun barang haram aulafa wujuba mujma'in alaiha tawangana pikeun kana wajib mujma' alaih salat 5 waktu didapikeun ku nyana salah sahiji salat subuh misalna
Zuhur mah bener wajib, asar bener wajib, maghrib bener, isya bener, tapi subuh mah teu wajib tamah tekadkeun ulah ditekadkeun wajib henteu murtad. Atau sarakaat geus sarakaat. Subuh mah 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Nah, isya 4 rakaat. Itu bagus sih isya 4 rakaat teh. Nah sebab kan urang teh tundu waktu isya mah. Nu pas mah eta mah isya mah 2 rakaat atau 3 lah sarua jeung maghrib. Nah, kurang dinapikeun eta sebenarnya lain 4 rakaat, 2 rakaat. Nu 2 rakaat teh mah tamu ulah ditekankeun wajib. Eta mah teu. Jadi urang salat isya 2 rakaat ge cukup. Eta kos kitu teh eta nganapikeun nu mujma' alaih murtad teh. masyaallah karim. Atawa ngawajibkeun nu lain wajib nambahan rakaat eta ge sarua bae, nambahan rakaat ge sarua murtad. Ngawajibkeun puasa Syawal murtad. Puasa mah nu wajib bangan Ramadan doang, di luar Ramadan mah sunah. Nah, kuari bulan Syawal teh, bulan Syawal puasana teh ditekadkeun wajib. Ngawajibkeun puasa bulan Syawal eta teh murtad ulah. Pokoknya wajib sunah nu haram nu halal geus kitu bae urang. Masyaallah. Nah, ieu ge urang guari dek menghadapi tanggal 1 haji. Tanggal 1 bulan haji teh iraha Kiai. Setelah dihitung melalui hisab qat'i durusul falakiyah sarua jatuh pada hari Senin besok. Tanggal 1 na isu. Tapi lamun urang ngitung nyukom pemeris eta teh jatuhna teh poe Salasa. Lamun terus seperti kieu NU geus teu nyekel Sulam Munairen, Muhammadiyah nyekelan Sulam Munairen, geus lain berpatokan kana ru'yat, kuari teh berpatokan kana kitab, bohong kadik ngomong-ngomong ru'yat. Ja buktina ketika Sulam Munairen ru'yat nyana teu ngaru'yatkeun. Nah, kulantaran sakitu bakal aya perbedaan. Lamun pemerintah depak nyekelan gitu Happy Maris nyukom berarti nyana lebaranana poe Kemis. Lamun nu nyekelan Sulam berarti lebarana Rabu. Tapi anu indah ieu teh sportif. Andai kata engke penting ru'yat ulah ningali Sulam, ulah ningali Happy Maris cukup pokoknya ru'yat. Kalamun ru'yat kadeuleu kuari iseukeut teu sore berarti geus bae menyatakan tanggal 1 isuk. Namun wabehan lamun teu ahli-ahli ru'yat, urang mah kajun teuing ru'yat ge moal kadeuleu. Urang mah lamun ru'yat kumaha dideulekeun. Oh iya aya 2 cakena. Masa bulan 2 heueuh. Eta mah dina dada golode cakena. Eta mah lain bulan, belon pentil tah mah atuh. Wah, ieu ru'yat teu beres si lokos kieu we. Nah, jadi kudu ahli da we tetep ngan selama ieu geus dinyatakeun teu harmonisna NU jeung Muhammadiyah, bahkan di jero NU sorangan urang nyaksikeun keberadaan muktamar kamari dahsyat lain lalagaan ribut gede, lain ribut leutik. Urang menyaritakeun teh lantaran urang kulturna tetep NU, imah urang NU, jadi urang teh prihatin jeung sedih. Kayaan imah urang seperti kitu lain perwatakan NU. Maka urang tinggal sedihna ge sedihna deui. Eta nu disaksikeun hanya sekelumit asli urang mah pohara jasa. Bahkan mun kukula dicaritakeun ka jero-jerona bakal muringkak bulu. Muringkak bulu naga lain di pondok jeung nu handap-handap. Manta geus kudu dicaritakeun nyaho teu beresna beheulanan. Na ieu mah kula masa kadar nyaritakeun
ulama tetep selama ieu mandek nyekelan ku kiai cekelan kiai nu baheula bae dek nyekelan sulam maka ngayakinkeun tanggal hijina tetep isuk henteu rek ngajak tama mangga duk milu mangga dek henteu ge masalah ke di akhirat besi kula ka surga ulah marilu belos masih maksiat bae bocina kiai bencana yakinkeun ka satu ieu yakin ja eta lo ja yakin ja yakin bakal ka surga boso amat iya tuh geus kitu bae mah boga kayakinan eta teu yakin udah kuat tuh hiji ana indozonni abdi bi cek Kangjeng Nabi hadis qudsi aing mah cek Allah kumaha sangkaan hamba sia hamba ka aing lamun hamba ngarasa deket aing mun hamba ngarasa jauh mun hamba ngarasa bakal selamat mun hamba ngarasa moal selamat moal antak ulama boga kayakinan surga oh cek Allah atuh geus bae ka surga teh heula gitu bae saya nah ieu bakeur carita hese kan keyakinan mah komo nu berat ka dieu ka ditu mah berat ke organisasi berat ke negara berat totalos sampai boga kabeng berat kula teu berat ke NU teu berat ke Muhammadiyah teu berat ke negara kula bae geus paling pamajikan jeung anak deuk diajak si anak milu ya jeung aing mah isukan tanggal hijina lebaran berbok ndek hayu ndek henteu masalah sakena tuh ndek bae ndek jeung adik-adik kula deuk nanya ndek milu ndek henteu oh salah tadi moal kumaha paling rek naja we ka jipen disrek milu moal ka ditu sinter ku aing sia saya kan itu teh bakal lalagan jadi kasih geus moal caritakeun panjang-panjang urusan gitu hisab kotina geus nyaraho kabeh jadi isuk tanggal hiji geus lamun isuk berarti Senin Selasa Rebo ngahenen karena sejerokan berarti tapi Senin Selasa Rebo guys lebaran Rebo berarti coba orang buktikan ke ja tinggal puasana di jero bulan haji aya tarwiyah jeung arpah tanggal 8 tarwiyah tanggal 9 arpah berarti tanggal 10 lebaran geus urang puasana 2 lamun nu endek bilu ka hisab qot'i sulam berarti tanggal 8 kenaon tah Senin poe Senin tanggal 9 Salasa poe Rebona lebaran lamun anu endek milu misal terjadi misal perbedaan mudah-mudahan teh perbedaan misalnya anu nanggalkeunana Salasa berarti tanggal 8 poe Salasa poe tanggal 9 Rebo lebaran poe Kemis spek geus eueuh jadi permasalahan jeung ulah dipermasalahkeun tah mah ja pamarentah ge di akhirat teu tanggung jawab ieu nya lagi boro-boro nanggung jawab batur uga aing ge cenah berat ti kumaha atuh geus kaya kira masyaallah hampang jadi hirup teh ngan anu hebat ba puasana ti tanggal hiji lamun urang puasa tanggal hiji cek Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ku Ibnu Abbas al yaumul ladzi ghafarallahu fi Adam alaihi salam wal yaumin min dzilhijjah poe anu Allah ngampura ka Kangjeng Nabi Adam teh nyaeta awal poe bulan haji Kangjeng Nabi Adam alaihi salam teh titah cicing di sorga kemudian aya larangan ulang ngadahar buah khuldi cek sakaol buah khuldi teh tafsiranna eta adalah buah zaitun nah ku Kangjeng Nabi Adam dijauhan setan ngagoda jak setan pangedah-ngedahna di sorga buah ieu jeung eta teh bahasa Gusti Allah maksudna ulah teh sebenarnya mah nitah Kangjeng Nabi Adam kitu amat sih bahasa pangeran jeung bahasa urang mah makhluk kan beda cek atuh percaya bae ka kula atuh henteu beu masalah sebab kula mah pa dihirup leuwih ti heula tibatan maneh dam
cek iblis jadi geus jauh lu kaliku pangeran teh geus jauh ngomong kieu maksudna kieu ngomong kieu maksudna kieu ngomong kieu maksudna eta mah percaya bae atuh alhamdulillah teu percaya masalah teh mah teu rugi teu untung ulah mangan sakadar nganasehat wah bau ngomong ngeunaheun biasa tiis perasaan bangun ikhlas teh eta mah nasehat nah sekali dua kali tilu kali badam tieulah hirup teh istilah ieu mah larangan teh lain masalah larangan ku ngeunah-ngeunah. Nah, jadi ieu teh dilarang. Dilarang teh lain sembarangan larangan. Eta teh maksudna mah nitah. Nitah ngan bahasana make bahasa ngalarang. Kitulah Gusti Allah ngaranna ge. Bener tah? Ieu. Coba bae. Diicip-icip ku Kangjeng Nabi Adam. Diicip-icip atuh langsung dicarekan ku Gusti Allah. Morosotlah ka dunia. Urang teh kuari ulah ngomong kieu gara-gara Kangjeng Nabi Adam doraga tungtung nama urang kuari aya di dunia baik mun baheula Kangjeng Nabi Adam teu doraga meureun urang di sorga beureunanan ulah kitu tetep bae kulantaran Kangjeng Nabi Adam teh maksiat baheula di sorga turun jadi kuari urang teh nuturkeun Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Adam ge baheula di sorga maksiat atau komo urang itu wajar-wajar maksiat teh ngan ayana maksiat teh deuk daon deuk aya bab tobat jadi Allah deuk gabukakeun bab tobat nu mantap aya maksiat salilana ngan aya bab tobat teu salah itu masalah mentak bener baik terus malaikat itu masalah baik iblis orang mah di tengah-tengah berat ke malaikat hebat berat ke iblis atau teu hebat tinggal orang baik multi introspeksi aing sih lobaan nganyarupaan ka mana ye ka malaikat apa ka setan barang ku urang ditilik-tilik asana aing mah lobaan ka setan di sakira teh berarti atuh neraka nah kuari Adam sujud plek terus be istighfar Kangjeng Nabi Adam istighfar ditarima nak tobat Kangjeng Nabi Adam awwalu yaumin min Dzulhijjah tanggal hiji bulan haji mantap man soba zalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin sajelema nu puasa di tanggal hiji haji Allah ngahampura sakabeh dosana Masya Allah lain amin puasa eta puasa atuh mau benang diaminan bos itu mah asa insyaallah wa yaumul tsani istajaballahu du'a Yunus alaihi salam poean kadua Allah ngaijabakeun doa Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam bakhrajahu min batnil hut Allah ngaluarkeun tina beuteng lauk engke bakal dina Al-Qur'an urang dongeng Kangjeng Nabi Yunus masyaallah pohara eta bae di dalam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz sajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mumin eta wiridan Kangjeng Nabi Yunus alaihissalam waktu Kangjeng Nabi Yunus dibalangkeun di kapal dicaplok ku laut bayangkeun coba di jero laut sorangan bae boga duit misalnya hayang nginum balanjana ka mana kudu jualan kan di jero laut di jero beteng laut masyaallah karim iyalah Kangjeng Nabi Yunus wiridan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin astajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin datang ka waktuna borosot diutahkeun ku lauk nah cek Gusti Allah cek Kangjeng Nabi man shoma zalikal yaum kana kaman abadallaha ta'ala sittatan sanatan lam yashilla fi ibadati tarfatain sajelema nu puasa dina poe kadua sarua jeung puasa ka Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah satahun teu pernah maksiat saeutik-eutik acan poe kadua tah oke dongeng Kangjeng Nabi Yunus poean katilu wal yaumul tsalits allazi istajaballahu fi du'a Zakaria alaihi salam
poean katilu teh poean anu diijabah doana doa kangjing Nabi Zakaria alaihissalam madak manusia madzalikal yaum istajaballahu doa saja lemah anu puasa dina poe katilu bakal diijabah doana berarti kan diijabah doa mah bersih. Wal yaumur rabi'ul yaumul ladzi wulida fi Isa alaihissalam poean kaopat poean di mana dilahirkeun kangjing Nabi Isa alaihissalam. Kangjing Nabi Isa alaihissalam dilahirkeun poean kaopat bulan haji tanggal 4 nu mantak ban soba zalikal yaum saja lemah nu puasa dina poean kaopat nafallahu anhul basa wal faqra bakal dilegitkeun ku Gusti Allah kesulitan kepakiran tah poe kaopat tas liadet bakal murang mun puasa di poe kaopat moal dibere riweuh moal dibere pakir dibere senang ku Gusti Allah. Ya Allah ya poe kaopat saksi liadet wal yaumul khamis al yaumul ladzi wulida fi Musa alaihissalam poean kalimat poean nu dilahirkeun kangjeng Nabi Musa alaihissalam man soba zalikal yaum dari aminal nifaq au min azabil qabri saja lemah nu puasa dina poean kalima bulan haji bakal dimerdekakeun tina penyakit nifaq jeung dimerdekakeun dibebaskeun tina siksa kubur. Masya Allah andak nu karolot nu tereh paeh yeuh nah ieu puasa teh poe kalima tah aduh geus gede jasa ganjaranana kagenep wal yaumus sadis al yaumul ladzi fatahallahu bihi fil khair saja lemaen poean kagenep poean anu Allah ngabukakeun ka kangjing Nabi kana kahadean poean kagenep mandak manso mau yanzurullahu ilaihi birrahmah sahaja lemah nu puasa di poean kagenep Allah bakal mencerongkeun dengan rahmatna nu mantak fala yu'adzabu ba'dahu abadan jelema moal dibere kariweuhan salilana moal disiksa saliwana ku Gusti Allah. Poean katujuh wal yaumus sabi alladzi al yaumul ladzi yughlaqu fi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdiya ayyamul ashr. Ketujuh poean di mana digembok dikunci lawang-lawang jahanam pintu jahanam anu 7 pintu neraka anu 7 kunci wala tuftahu hatta tamdiya ayyamul ashr mal dibuka jeung teu dibuka sehingga lewat poean ke-10 nah eta mah bener ditutup jang jelema nu puasa poe ka-7 geus datang ka akhirat eueuh bae lawang neraka nu muka beuh malaikat kebingungan di kadieu nutup kaditu nutup cak malaikat teh jangan nutup kabeh cak kana geus ditendang we ku malaikat breng ai nutup kabeh lawan neraka waduh. Poean ka-8 wal yaumus saminu al yaumul ladzi yusamma yaumat tarwiyah ialah poe tarwiyah man shoma sahaja lemah nu puasa dina poean tarwiyah utiya min ajri ma la ya'lamuhu illallah bakal diberi ganjaran nu urang mah teu perlu nyaho hanya Allah lah nu bakal merena suwa gede-gede pohara jasa ku pohara-poharana urang teu kudu nyaho. Poean ke-9 yaumu arfah anu somahu kana kafarat lisanatin madiyah wa sanatin mustaqbalah. Poean arfah mah jelema anu puasa di poe arfah yana tanggal 9 eta ngaleungitkeun dosa sataun ka tukang sataun ka hareup nu mantak kula mangajak ieu urang babarengan dimulai poe isuk urang puasa datang ka poe tanggal 9 10na wal yaumul asyir wal yaumul adha man qarraba qurbanan fihi sahaja lempean yaumul adha lebaran adha sahaja lemah anu ngalaksanakeun kurban fabi awwali qatratin qatarat min dami ghaffarallahu lahu dzunubah wa dzunuba yali begitu digereselkeun tek getih anu nyaksak kana taneuh mulai tidinya dosa urang raragagan terus bahkan jeung dosa-dosa anak pamajikan urang kabeh pokona bersih bae. Nah nu mentak siapkeun guari urang puasa bari urang dula deuleu mana embe nu gede
siapkeun kurang saha yang bakal meuli indek menta ping-ping na we mah ya lain dek meuli kana regeg mentai we. Tah gitulah caritaan tentang tanggal hijina menurut hisab qot'i adalah isuk poe Senin. Kemudian orang doakeun para jamaah haji, dulur urang, kawau urang, tetangga urang, dulur-dulur urang kabehan, mudah-mudahan sabadana aya musibah kamari ye ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah iyalah nu kudu diteruskeun teh amar ma'ruf nahi munkar datang ka kiamat ulah eureun-eureun. Kudu terus amar ma'ruf nahi munkar sesuai jeung fasilitas anu dibikeun ku Gusti Allah, nu dibere ku Gusti Allah ka urang. Nu dibere fasilitas dateangan sakadar ilmu doang, sampaikeun melalui ilmu amar ma'ruf nahi munkar. Anu diberena dengan kekuatan, laksanakeun amar ma'ruf nahi munkar melalui kekuatan. Anu dibere wilayah, laksanakeun amar ma'ruf nahi munkar melalui wilayah. Rapih lamun urang babarengan ngangkat agama dari berbagai skop, berbagai kalangan. Anu ngan sakadar dibere ilmu doang melalui dakwah mimbar. Anu dibere kekuatan ku Gusti Allah teh melalui kekuatan tangan besi. Anu dibere wilayah melalui kitu birokrasi dakwah agungkeun agama. Rapi lamun kos kitu satu suara ngagungkeun Allah, ngagungkeun syariat, ngagungkeun Al-Qur'anul. Tapi ternyata di Indonesia mah teu dakwah melalui kitu wilayah geus nihil, birokrasi geus teu dipercaya setik-etik acan jang dakwah ngadawahkeun Al-Qur'an. Rentul gereja, rentul kapasekan, rentul maksiat lantaran dikondisikan melalui birokrasi, melalui kekuatan jawara. Lu bisa diandalkan sebab jawara ngan saukur mamawa kakoprok gua beh jawara teu bisa diandalkan jang dakwah. Kekuatanana hanya sebatas beteungna jadi centeng di pabrik, jadi centeng di pasar, jadi centeng di negara, make hideung kabeh ge. Eueuh nu make mawa dadu nya teh kuprak kotok bebeak. Teu bisa diandalkeun dakwah melalui kekuatan seseorang. Kuari dakwah make mimbar ngan tinggal hiji doang. Ieu mah galak teuing kiai teh cokot ku Golkar. Hayang naon sia? Hayang naon? Hayang majes dijeulkeun tapi ulah kitu sia ngomongna. Hayo kuar. Aya deui bae. Hayang naon sia mobil? Je. Kuari mah nu tatadina assalamualaikum nage tegep assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegep tadina kuari mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu tadi mau pemangkebu luar jasa ge gitu geus dijenkeun majelis komo di hareupan ku bupati mah emang Allah teu nyahoan nginggis urang lamun kos kitu. Dakwahna sebatas majelis, sebatas masjid, sebatas pondok pesantren, sebatas kendaraan, dakwah dengan syukur sakitu doang. Keun baelah acak-acakan ge geus kandas. Mentak ieu mah bagi surut. Sedengkeun di titahna terus amar ma'ruf nahi munkar teh ulah eureun-eureun. Ti dieu harita di zaman Kangjeng teh loba nu didakwahan ku Kangjeng, tapi geuning Yahudi mah terus bae jeung munafik mah. Sehingga perang Kangjeng terus diteruskan ku para sahabat beki parah ngan di zaman Kangjeng, zaman sahabat sampai zaman tabiin mah masih keneh deres keneh teu berdaya Yahudi, teu berdaya munafik, teu berdaya nyana nyilip ka sisi, tapi teu pelebah asbat tabiin nu mantak nyeulah kekuatan Islam ge mujtahid. Harita masih kena khalifah. Kabelah dia geus teu kuat atba tabiin. Gempur ku Yahudi. Masih kena kuat Islam teh.
terus makin gede gempur deui ku Kristen ku Yahudi perang bangkit deui di zaman Raden Patah Satunya bangkit di harita kebelah dieuna teh ciut datang ka kuari geus aya ditungtung jasa negara geus eueuh anu make Al-Qur'an negara geus make hukum Belanda geus make hukum Amerika geus ieu demokrasi kabeh masalah stabilna tapi ternyata dirasakeun di unggal negara ya kos kieu mungkin geus aya sunatullah kos kieu masalah geus tak ieu nu kuari kurang dicaritakeun saat urang dakwah amr ma'ruf nahi munkar teu mampu melalui birokrasi geus nihil hiji-hiji acan urang ngandalkeun DPR tadi mah nu mantak kiai nararaeke sugan bae hiji poin Quran anu diasupkeun ternyata kandas kemudian urang atuh melalui tangan besi kekuatan jawara numpuk di Tanjung Priuk kabeh jeung di Grogol kabeh ge jawara nu diandalkeun kuari melalui pondok pesantren dimodernkeun teu bisaeun ngomong cau melalui organisasi NU baheula bisa diandalkeun kuari cau melalui organisasi Muhammadiyah baheula mah cau kuari geus mun teu make ada geus NU na make akene Muhammadiyah mah melalui organisasi Persis Persatuan Islam cau geus uang aja teu bisa diandalkeun kuari timbul Amerika nyieun kekuatan di Islam teh coba untuk mengecek melalui PKS yang mengecek sejauh mana coba kekuatan di Indonesia setru ternyata masih keneh ngembut ngan masih keneh ngembut ge terus bae sebab jana mah neundeunna di birokrasi Wahabi Persatuan Alumni Madinah kita ngembangkeun kawahabian di Indonesia di Bogor teh Jakarta teh Lampung teh Sumatera teh bangun pondok pesantren sesuai jeung gambarna tapi awas harus pakai aturan Wahabi wari dikembangkan pondok-pondok pesantren alumni Madinah alumni Misro amis di jero napas sunian kabeh iya pondok pesantren salap dakwah terus bae jeung santri dakwah mimbar lumayan nya nama geus teu ngaharepkeun berkat-berkat acan aya atuh alhamdulillah menta masalah geus terus bae parah sama tapi masih keneh terasa di masyarakat dakwah pondok pesantren salap gaji nang saha eta ngagaji nang Amerika kula di Indonesia di dieu satahun keneh kadek digaji geus ngomong bae engke mah pondok pesantren kiaina digaji engke mah digaji satahun keneh ka digaji geus ngomong bae kunaon kitu pan Bill Clinton bebejar itu lain kaing sama sok haji sombong cenah kiai atuh ka pemimpin urang Gus Dur geus nyarita tidak tertahan cek Gus Dur nanti Gus Dur geus bebeja terus kuari karasa melalui gubernur melalui camat dana pondok pesantren aya siga rapih pemerintah teh dikemas sedemikian deh padahal dek maehan sinar agama dek supaya meles demokrasi ala Amerika tinggal hiji dua diperhitungkan kuari aya bin badan intelijen negara coba kumono yuk bagian agama coba geus sabaraha persen turunna masih seberapa persen nu kuat emang henteu aya penelitian aya nah dakwah teh terus di zaman Kangjeng Nabi dakwah amar ma'ruf nahi munkar ge jelema teh teu milu kabeh hate Kangjeng Nabi langsung leuleus manusiawi ngaranna itu keneh para sahabat manusiawi secara kemanusiaan di mana dakwah teu nuturkeun teh
aduh tapi ketika kembali ka Gusti Allah jadi titahna ge nyampekeun doang teger ketika leuleuh hasilna loba keneh jelema nu teu nurut leuleus ketika kembali ka tugas ge nyampekeun doang teger manusiawi ngaranna kos kitu jeung kos kitu kos kitu jeung kos kitu. Ketika aya kebimbangan aya ieu teh kumaha secara manusiawi turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum wahai jelema-jelema lu ariman sing ingat sing eling alaikum anfusakum netepi anjeun ka diri anjeun jaga diri anjeun pelihara diri anjeun ulah sampeikeun ka bawacaah ku permaksiatan keun bae batur mah la yaturrukum man dhalla idza tadaitum moal ngabahayakeun jelema anu bahaya moal ngabahayakeun jelema anu bodoh moal ngabahayakeun jelema anu nyacan idza tadaitum di mana anjeun geus boga hidayah di mana anjeun geus menang hidayah di mana anjeun geus istiqomah dina hidayah Allah kajeun batur bae maneh mah alaikum anfusakum na ieulah ngangeunahkeun ka Kangjeng ngangeunahkeun jang para mukminin nu mantap ayat ieu cek Sidina Abu Bakar teh jang engke ieu mah di akhir zaman lain jang kuari geus dipersiapkeun ayatna ku Gusti Allah diturunkeun ka Kangjeng Nabi urang melalui malaikat Jibril tapi dipraktekeun nama cek Sidina Abu Bakar engke di tahun 2011 geus aya ayatna geus aya ayatna kuari ieu pake urang ayat ieu pake ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman kelas-kelas para kiai keras-keras para ustad ge anu teu asup Golkar ge nu teu asup partai ge nu teu asup organisasi ieu mah ayyuhalladzina amanu anu bener-bener dek dakwah tapi teu mampu dakwah anjeun teh nu mantak teu mampu kunaon loba jasa halangan-halanganana ti sisi ti gigirna kudu kumaha tuh ieu urang mun dakwah make birokrasi geus eueuh mun urang dakwah make kekuatan moal kebal sabulan masina ge dibunuh urang dakwah make sumut ge kuari teh geus sing harieng ceuli teh ngaharamkeun kredit bae ge nu jadi musuh kiai deui ngaharamkeun invest daging bae ge lah kieu uci bae didenge ulah didenge geus karari itu bae ngaharamkeun bunga bank ulah dituturkeun moal maju sia kiai keneh nu ngomongna berarti kan geus kumaha ieu teh deuk gadakwahan saha lantaran nu dakwah kiai nu ngahalangan kiai keneh bae anu boga hayang porsi nu hayang boga porsi nu hayang boga kamangpaatan di bank teh di kredit teh di daging teh dan lain sebagainya nyana nu ngahalangan teh berarti geus teu daya teu upaya tidak satu suara dakwah teh padahal kitabna mun ditanyakeun Al-Qur'an mun ditanyakeun hadis Bukhari Muslim mun ditanyakeun usul fikihna Jamul Jawame mun ditanyakeun alatna Sarwa Alfiyah Johar Maklun Mantek Juman dan lain sebagainya tapi ketika geus wujud jadi kiai tita dakwah teu satu suara nu ieu ngaharamkeun nu ieu henteu bahas coba urang bahas di NU tentang kepemimpinan wanita dibahas tadina haram sekian tahun di tahun 2000 di tahun itu 26 hitoh 26 baheula tahun 26 sampai di masa Gus Dur haram kepemimpinan wanita sebab NU adalah organisasi sosial keagamaan mutlak dikemas ku Ki Hasyim Muzadi boleh hese suara geus boleh geus bae masyarakat gejang geus kiaina gitu kan ngamenang ketika satu suara riba haram eta teh bunga bank haram dunia kelasna dibahas di Indonesia organisasi Muhammadiyah haram organisasi NU leuwih ti heula ngaharamkeun berbagai organisasi haram media kabeh dibaca haram kabeh ketika paksaan Amerika melalui IMF datang ke Indonesia dipaksakan tidak boleh tidak dang harus dihalalkan itu kredit bahas melalui organisasi harus dihalalkan itu bunga bank bahas melalui pondok pesantren modern tayangkan di TV hasilnya media halal
dakwahnya. Siapa yang mengharamkan? Kiai ortodok itu. Sudah dibahas itu. Di pusat sudah dibahas, di organisasi. Halah, tinggal urang bae nu dihandap, nu nyekelan keutuhan Al-Qur'an. Ngek. Kitu bese ae. Geus kumaha coba hayu? Deuk ngalawan saha? Ja anu ngahalalkeun ge kiai keneh. Hayu coba belebah mana ayeuna? Urang dek tegerna agama. Aya ge di Arab masih keneh rada deres. Ge bangna ge geus wilah-wilah. Ieu mah bank asli, ieu mah geus bank nasional. Bank internasional geus teh asli deui. Make kitu keneh tadi Arab mah. Di urang mah geus eueuh. Ganti bankna bank syariat leuwih parah. Deuk kumaha ieu? Eueuh suara dakwahan. Hartina ieu mah deuk nyaritakeun deuk kumaha ieu urang dakwah janu ngahalanganana loba make ayat mana atuh urang sementara dakwah amar ma'ruf nahi munkar teh wajib, kewajiban urang datang ka mana? Aya ieu ya ayyuhalladzina amanu, wahai kiai-kiai nu di Bandung, nu di Garut, nu di Tangerang, nu di Banten, tenang abeh maneh tetep henteu ditanyakeun ku Gusti Allah. Alaikum anfusakum, urusan diri maneh bae. Kajeun teuing batur mah heulana. Kajeun teuing batur ngeridit, maneh mah ulah sok ngeridit. Mun endek nu leuwih gede bae ngeridit. Batur mah kajeun teuing ngahalalkeun bunga bangge, maneh mah ulah. Batur mah kajeun teuing impes daging ge sia mah ulah. Alaikum anfusakum. Jang sorangan bae heulanan. Alaikum anfusakum. Dan kena mah ku ari mah ye laifazuha, jaga gitu wakumu bisolahia, diri sorangan rapihan tentang awak supaya awak maneh terapi sesuai jeung aturan syariat. La yaturkum man dhalla, moal ngabahayakeun ka anjeun jelema nu sasar. Sasarna jelema nu sasar, bodohna jelema nu bodoh, nyacadna jelema nu nyacad. Moal ngabahayakeun ka anjeun idah kadaitum di mana anjeun geus menang hidayah. Lah jatuh lain teh nya hodek dakwah teh naon nu deuk didakwakeun. Aing ngalem ka camat jeung ka bupati Doraka, jasalah nyanana ngalem ke presiden Jadoraka, teu mampu ulam alem kitu teh daripada urangnya ngalemnya disiksa di akhirat. Maningan dakwah nu bener bae, dakwah nu bener ditangkep sia nyarita-nyaritakeun kitu, dianggapna sebagai makar, sebagai penghalang kemajuan negara terutama di Indonesia. Komo orang-orang intelek mah segala dokterandus, segala profesarus. Kula mah inget kana is kitu teh sok aya inget jelema kiai ortodok. Kiai ortodok ditanya begitu kepemimpinan mimiti militer kemudian sipil kuari militer ditanya, "Kiai, kula bandingkan ku kiai naon ieu pemimpin orang maning militer apa maning sipil?" Ceknya nanti lah militer mah endek militeris endek sepilis sarua bae ceknya nanti. Cek anu nanya pan sepilis. Aduh, mal ngerti orang ketos mah. Kita mah yang intelek bet mah. Eta teh urang ngomong-ngomong kos kitu teh da aya non kitu ngaranna aya tijalikeun. Cek ieu teh militeris dek sepilis sarua bae. Kan jadi kieu atunya. Ieu mah kudu ka dokter atuh mah. Daya teh geus teu daya teu upaya, teu daya teu upaya. Sementara masyarakat teh akan hayang nu asli. Coba adapun pelaksanaanna mah kumaha kuatna bae. Neangan sakumaha lauk. Neangan cai lauk teh. Sebab lamun dicai hirup lauk teh. Masyarakat ge saurua ketika orang macaan Al-Qur'an coba nurani ieu ka mana? Masyarakat neangan nu asli. Ka mana ieu teh nu asli lauk di mana geus manggih cai? Oh heran, tentrem. Masyarakat manggih nu asli sarua bae. Adapun pelaksana mah datang ka imah nanya ge atuh bingung ieu. Aing heran ieu cenah cekna. Aing ciger-ciger mah ciger-ciger kredit motor aing teu daekeun lunas. Asa jasa ya. Merontanya nah aduh aing kumaha ngalamun bae satu sisi butuh satu sisi haram kumaha kami jaga pemajikan neng nya ieu ngridit sakieu haram ieu kumaha lah didengekeun butuh geledeg kenca datang tuh cek nya teh aing tadi na meundeuk rada bener bae aduh hese jasa aduh
Neng orang ngawarung itu pan modalna tibang ajo cak kiai ge eta ngeridit gitu haram cenah urang ka neraka mal kebal di neraka mah itu dia mah orang isin bantu untuk boga motor-motor aja nih sudah ngajina pindah tuh ke Kiai Golkar kakak tinggal salah ge be aing salah milih tanaon pamajikan ieu kieu amat sih pamajikan diajak ngaji ka Cilongok ngaji aing ngaji dibonceng ayo bonceng lain ngaji milihan aduh barang datang ka imah teh taka hasil ngaji naon beuh kasempak-sempak dibeuli dites ku salagina ieu tadi ngaji sia ngadengkeun teu masyaallah aing salah milih asana kajian ku apa nyandung bae gitu ya berat tah lamun geus ka kitu tah eta neangan nu asli engke jang pertimbangan bejakeun kanu sejen teu percayaan teh beda bae tetep bae neangan lauk teh neangan cai bae mijah disebut teu kupagi jeung cai tentrem lauk nurani teh kos kitu sebab urang diciptakeun fitrah suci urang teh nah lingkungan urang anu ngadidik urang teh bener lingkungan urang ngadidikna teh ngadidik riba lingkungan urang ngadidik haram lingkungan urang ngadidik bohong lingkungan ketika kembali ka nurani deui di mana sih nu asli ayang nah iya ayatna alaikum anfusakum ketika aranjeun kabeh hararese jang nyaritakeun dakwah amar ma'ruf nahi mungkar anu bener lantaran nu ngahalanganana di kalangan anjeun keneh cek urang perahyangan mah piring ge tara pake truk jeung kekenceng piring mah jeung piring deui gelas mah jeung gelas deui aya bahasa ti Kiai Hairun gedang hepe menan hepe ku baturna tilok aya gedang hepe katendet ku nangka nah iyalah nah kudu kumaha tuh alaikum anfusakum diri anjeun sekuatna datang ka mana rapihan diri anjeun ifazuha jaga diri anjeun raksa diri anjeun supaya selamat di dunia selamat di akhirat lain berarti tetanggung jawab ka umat tapi kuari hese jasa nyaritakeun wasli wa kumu bisolatiha anjeun sing rapih hirup Allah maha uninga sebab Allah teh nyeun khalifah pengurus diantara khalifah teh anjeun lantaran anjeun dititipan ilmu tapi kan teu mampu nyaritakeun coba urang nyaritakeun haram di kepolisian moal beres nyaritakeun hukum Islam kuari di DPR moal beres nyaritakeun haram di birokrasi moal beres kuari nyaritakeun di mimbar kenceng teuing bahaya nyaritakeun urang di mana hese alaikum anfusakum diri urang bae heulanan batur ngeridit urang henteu batur bunga bank terus bae urang mah henteu batur invest daging urang mah henteu batur mah boga TV gude urang mah minimal nu leutik bae lah mun ditanya yang kiai boga TV sakieu ge nangaleutik kamari mah gede ieu geus minjum berarti tobat itu tobat orenganan HP na gaya TV-an orangnya nama teu eureun-eureun nonton TV boro-boro nanaon keur ngising ge nonton TV bae boy mah Kiai Golkar po haram sih insyaallah ngeundeuk kumaha atuh ayeuna tah ieu geus harares alaikum anfusakum sok beresan diri heula lantaran moal kebal deui urang bakal ngalanjutkeun hirup di dunia nyebrang ka alam itu tanggung jawab masing-masing dibejakeun nu aslina bae la yadrukum moal ngabahayakeun ka anjeun mandalla jelema anu sasar artina dallud dolin jahlul jahilin mulaamatul laimin moal aya pengaruh mun anjeun izah tada itu geus meunang hidayah baca kurang kitab perhatikeun baik-baik urang boga guru batin makomo anu urang teh mantep jasa mun urang boga guru kecuali mun urang teu boga guru dibaca mah dibaca ta Minhajul Abidin dibaca mah dibaca ta Ihya tapi tetep bae wayah ngalalakon mangalakon henteu boga guru encan pernah beat jeung guru teh lantaran pembatalan pan aya can boga guru mah mun boga guru mah pan awas ya ngelengkas sia ka arena politik batal sia malek ngalengkas sia ka arena eta can bisa tapi mun can bisa ngalengkas sia di organisasi eta sia masih keneh kabita ku pamerena
sia masih kabita keneh ku pangalemna batal sia moal daekeun lelengkahan ka dieu. Ih kajet nyana mah nyana bae. Di politik nyana mah meureun geus bisa. Di organisasi nyana mah meureun geus bisa. Sugan sia dakwah sia teh hayang naon sia ha? Nu sabenerna pan aya boga guru mah kos kitu. Sia diondang unggal peuting muludan hayang naon nu sabenerna. Secara batin teh ditanya urang teh hayang naon? Hayang kebeli apaan sah? Cicing jadi mah, cicing sia deui. Cicing. Lamun sia eta acuana cicing sia, siksa sia di akhirat. Ye jamun ang cenah dibayar ge, bonong sok kiai teh. Bonong, geus kitu. Dibaca kunyana surat Yasin unggal malam Jumat. Dibaca kunyana jeung anak, dibaca kunyana unggal zarah, dipake istighosah, baca ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun. Tuturkeun ku maneh nabi, tuturkeun ku maneh rasul, tuturkeun ku maneh wali, tuturkeun ku maneh kiai. La yasalukum alaihi ajra anu tara menta buruhan, tara menta upah. Sedangkeun anu sok menta upah mah moal beres. Nuturkeunana lamun nuturkeun ka kiai nu teu menta upah mah etalah kiaina wa hum muhtadun nu meunang hidayah. Taya idah tadaitu. Idah taya tuturkeun ku sia kiai anu tilok menta upah. Sebab eta kiai nu tilok menta upah muhtadun. Lamun sia nuturkeun kiai golkar nu sok menta upah deukeun ku sia ngejebur kabehan sia. Madak kaditu na menang kredit ge ngajebur sia. Menang cenah riba ge ngajebur sia, tuturkeun sia. Mun hayang nuturkeun, mun hayang ka neraka tuturkeun eta. Kuncina eta ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun. Dibaca ku kiaina eta di mah bupati. Korenganan di jerona teh eta teh nya teh keur menta buruhan. Dibaca ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun. Dibacana di pendopo hari praktek horeng hayang menta 3 juta sakali maca Yasin. Muit tolol. Kiai goblok. Ayat eta engke nu bakal ngahajar. Di akhirat ya ayat ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun. Nah sia aing geuri dibaca ku sia tapi sia kan menta buruhan. Cak ayat aing deuk nyeret sia ka neraka jahanam. Mal kebaliangan 1000 tahun doang yai. Isi dalam baca kusia di pendopo, baca kusia pakai istighosahat, baca kusia babarengan jeung masyarakat. Ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun. Siana ge menta buruhan, deuk bener kumaha masyarakat. Deuk bener kumaha? Nah sia, buruhan. Ayo sia nu ngajina handap pentanggal Ambon teh nyahoeun. Ieu urang teh butuh penjernihan batin. Alaikum anfusakum cak Gusti Allah mun geus hese hiruk pikuk manusia. Geus hese maneh gerak jang dakwah amar ma'ruf nahi munkar nu diwajibkeun. Jang diri maneh bae ku ari mah. Ulah tergelincir kana maksiat. Pamajikan ajak, anak ajak, lamun boga santri ajak tuduhkeun. Lamun maneh aya nu ngadengekeun pengajian bae bejakeun nu sabenerna. Lamun maneh ayeuna mah dihina bae eureun. Lamun maneh ngaharam-haramkeun kredit aju maneh teu kuat eureun. Di kelompok eta neangan deui tempat nu saja. Lamun maneh nyampaikeun bahwa riba buang bank teh eta teh naon kitu ngaranna bunga bank teh riba haju dicemooh maneh eureun daripada engke mana di sel mendingan pindah tempat bae pindah tempat. Lamun di mana geus hese balik deui ka imah sampaikeun di imah bae di imah ge teu meunang nyampaikeun ka anak bae hareos eta haram kredit eta haram sok anak nu batur ge ngredit si anak nurut ka saha ka bantu lah apa mah kuno. Aduh cak dia ada aing dakwah ka anak orang teu bisa ka pamajikan we eta kredit haram loh kuno batur geus naik motor ieu masih kena haram kene bae aduh
horenganan ka pamajikan ge hese ka anak ge hese alaikum anfusakum diri urang bae aing masa bodoh tanya sia di sarean mah di sarean bae ku aing jadi dakwaan mah geus tapi siapan terus bae tetep aing aya butuh mah butuh ka sia ngan urusan kos gitu nah urusan sia tanya aing mah geus henteu tah geus bae alaikum anfusakum kurang kumaha Al-Qur'an ngeunaheun jasa amar ma'ruf nahi munkar teh lamun lalega sok luas telah lega sempit tetap sempit datang ka boro-boro jang batur jang pamajikan hese mah ulah neng ieu kreditan geus sabaraha motor geus sapansang geus kalau hari nokot deui nu Pak sia teu ngadaekeun ngaji nah kuno teu kieu bae mah aya kakak mah kieu kulantaran sieun beusi haju isuk pageto pae basana berat kakakku percaya jasa ka Al-Qur'an jeung percaya jasa ka uraian Al-Qur'an dina kitab eta teh haram kakak mah deuk ngaberesan enggak tanggung jawab neng da tuh gas tanya neng tanggung jawab kakak mah ulah dibawa-bawa tapi aya waktu milu mah kakak milu misalna butuhan eta tanggung jawab wah pinter kodek aya ka neraka kula aya milu memilu eta bahasa orang Cikupat kos gitu persis eta masyaallah da ieu mah beneran ieu mah bener atuh geus ya tanggung jawab kula geus kula nu ngajalankeun tah warung geus aing mah henteu nya geus tapi tetep aya HS mah bareng geus beres tah urang alhamdulillah teu bisa berarti urang ngasatan pamajikan aikum anfusakum ulah dordar orang nonton TV pamajikan nonton TV betul nih nonton TV nonton patna acara runtuy yuk eta teh haram nu kos kitu teh kecuali berita-berita pengajian itu anu kos kitu segala film halah haram aja kabehan geus kos kitu ieu mah saritaan bae eta kadenge eta surahan cak kieu teh haram geus kakak bae dari itu ka kamar we kakak kula mah kula bae geus geus aing teh tanggung jawabnya aing pan geus nganasehatan sia geus urang leupas tah berarti ulah jadi pareuman ku urang kurunya nonton di pareuman tek be ribut sia ujianana moal dibere nu hareup nonggengnya na kajen kumaha ge bareng sia dibere knalpot bahaya sia make ayat ieu alaikum anfusakum aing bae atulah geus bae urang mah balik di masjid pamajikan jang geus ku urang ditegor urang atuh ka kamar nyetel nu leutik geus teu beres horenganan itu udah teger idah tadai tumpat deh urang geus meunang hidayah pan nyulusupan hidayah maka jero rahasia Allah tama urang sanajan ngaji babarengan kieu tah hidayah teh akan di luhur teh tah sinar Allah nyulusupkan ke hati masing-masing anu bakal disalamatkan mah langsung set sadar anu bakal moal disalamatkan mah moal aing mah kang ngadengikeun doang anu ekstrim mah dah kiai ieu kos kitu moh henteu atuh masing-masing tah masing-masing tah saha nu disalamatkeun ku Gusti saha nu henteu eta mah urusan Allah. Nah ayeuna urang balik ti masjid dan pemajikan nonton TV paling urang reunan atuh di alumn kenceng teuing pancen sok marah reunan atuh geus senyum bae urang geus ka kamar kieu bae lah aing mah boga pemajikan gitu terus bae urang leuleuy bae alaikum anfusakum urang heula ulah nonton TV urang terus ke pemajikan isinin sorangan gitu ieu mah teu kumaha nitah pemajikanana ya urang aya teh naon emang eta naon eta mah ting aduh atuh ke akila ge nanyakeun gedean atuh saeutik ceuk cenah tuh atuh ngeudek rumah nyaramna atuh moal bisa tuh kumaha ge urang-urang melu ulah peduli geus insyaallah ulah nyieun huru-hara di imam masing-masing ke salamet teh di akhirat nyana-nyana urang tapi urang negor diajak ngaji sian geus dinasehatan geus tapi sia kitu bae sabodo masing-masing urang teh saimah urang teh sakamar urang teh naon kitu ngaranna saatap tapi di akhirat engke masing-masing salakina mah salamet ka surga pamajikan nama atuh ka neraka
sebab di dunia ditoel geus kredit haram, ditoel geus bunga bank haram tapi tetep baik, ditoel geus kita ulang nonton TV tapi terus baik. Oh atuh masing-masing baik. Jadi ulah nyieun huru hara berarti dakwah boro-boro jangsa Indonesia cacak-cacak saimah ge anak bae geus teu bisa. Alaikum anfusakum. Diri urang bae heulanan la yaturrukum man dalla idza tadaitum. Asal urang geus boga hidayah kuat moal goyang setik-etik aja. Gila. Ceuk sakaul al-murad nu dikarepkeun ku ayat la yaturrukum man dalla teh min ahlil kitab Yahudi Nasrani. Kajen teuing Yahudi, kajen teuing Nasrani nyana terus-terusan dakwah, terus-terusan nyieun permaksiatan, lapangan maksiat. Dijieun kunyana melalui birokrasi, hotel dibangun, nightclub dibangun, remang-remang dibangun, mulai tina urusan-urusan kos kitu, urusan perjudian dibangun, permabokan dibangun. Atuh nyana-nyana urang-urang moal kudu milu kanyana. Urang geus boga hidayah. Ahli kitab wa gila cek sakawal al-muradu gairu. Gairum cek sakawal manu dikarepkeun kumaha bala idza tadatum teh lain ahli kitab. Caha jelema-jelema nu nyieun lapangan termasuk urang ge sarua bae. Artina sa Islam tapi nu ieu mah arahna ieu arah dakwah, nu ieu mah arahna permaksiatan. Eta ge sarua bae moal kudu ngacokeun ka diri urang. Moal kudu ngabimbangkeun ka diri urang. Nyana-nyana urang-urang asal urangna geus izah tadaitum. Mantap, ieu hidayah nu mahal mah hidayah anu mahal mah tah ieu teh loba kuari loba jasa Kristen asup Islam di Amerika ribuan asup Islam. Ti mimiti WTC dibom mengenal Islam. Lantaran di Amerika dengan sendirinya nyarita-nyaritakan tentang Osama, tentang Islam, diceritakan di itu di berbagai media, baik cetak maupun elektronik, tentang Islam, keganasan Islam, kepiawaian Islam. Ternyata orang Amerika loba anu teu nyaho tentang Islam, ku gara-gara WTC dibom loba ribuan asup Islam. Ku gara-gara Irak invasi, Irak dibom, Irak terus dibombardir ku Amerika. Nurani orang Amerika langsung timbul kok pemerintahan orang kiamat ribuan masuk Islam. Ketika kamari Libya dibombardir malah dek demo masyarakat Amerika ka gitu ka presiden ka Obama cuman ditahan dan tidak dipublikasikan. Tak ieu teh Allah dek mere hidayah mah babari ternyata kuari dek aya nu nyieun masjid di tengah-tengah kota Amerika cuman can diizinan ku Obama. Akibat tahun ya akibat satu tindakan anu di luar nurani biadab Allah mere hidayah. Jadi hidayah mah eta teh naon kitu ngaranna rahasia Allah. Oh kos maripat deui, kos maripat teh sangat rahasia. Aya jelema nu dibere maripatna teh keur lempang, aya jelema dibere maripat keur diuk, aya jelema dibere maripat ku Gusti Allah nyurusup teh keur di masjid. Aya jelema dibere maripat teh keur di tengah-tengah kota nyana tafakur. Horeng di kota teh kos kieu loba awewe anu telanjang mantep amatnya. Tah lain jadi wali sarwana sia. Nah ieu loba perjudian dan lain sebagainya nyana langsung dibere hidayah ku Gusti Allah mana nu bener ieu teh. Langsung ingat kana keagungan Gusti, langsung ingat kana keistimewaan Gusti. Orang masyarakat anu geus biadab di tengah-tengah kebiadaban manusia nyana mah diangkat jadi wali, sangat rahasia. Ilmu marifat, hidayah komo. Nah ieu di Amerika ribuan jelema nu asup Islam, di Inggris ribuan, bahkan Raja Inggris, adina Raja Inggris, Panglima Inggris asup Islam kuari. Masya Allah, lain letik-letik. Naon kitu ngaranna teh lain letik-letik sejarah tiba heula ge kos kitu bae. Kuari ge di tengah-tengah kebiadaban Amerika justru masyarakatna ribuan nu asup Islam. Kebiadaban Inggris masyarakatna loba nu asup Islam. Di tengah-tengah kota Inggris dijieun Islamic Center ku dua jelema, hiji Ken Stephen, nomor kedua Lady Di, cuman dibunuh dengan cara kos gitu. Kuari dek aya deui nu nyieun Islamic Center di tengah-tengah kota Inggris, seorang bintang film nu asup Islam. Tapi tetap masih kena dipersulitkan hebe. Tapi kan suara geus luar biasa berarti kan. Ieu rahasia Allah. Nah, nu mantap asal geus dibere hidayah bae. Kiai di tengah-tengah kehidupan anu rusak tetep bae nya mah isi komah. Atuh sia-sia aing bae.
maka masjid ka imah magahan ngaji ka masjid ka imah magahan ngaji geus saya kitu acan aing mah tinggalin teu boga kendaraan urusan sia aing mah jeung Allah teueuh deui geus sakitu bae engke bakal hurung sinaran teh di tengah-tengah poek aya sinar diudag ku jelema lamun poek mah cenah di dieu aya lampu cenah di dieu aya lampu mana ya lampuna pareum kunaon pareumna sekupi pareum ku sekupi sia mah teu kaharti bae sih ku aing matak aing bulak-balik ge mun aing bolak ieu cenah di dieu aya lampu mana ieu pan poek amat pareum kunaon ieu pareumna ieu kunaon mobil diatut pareum cenah di dieu aya lampu ka mana ieu eueuh ku ari mah atuh hurungkeun hese we menyakan emang kunaon kitu pondokna dibangun ku atut pareum aing bolak-balik bae sia mah teu ngarti heran aing mah sakabung mah greget aing ka sia pareum atuh deuk kumaha ieu kerja sama anak nasehat kurang kumaha nasehatna sing hade pareum ku sekupi pareum ku Honda pareum ku pondok pareum ya Allah ya Rabbi neuk naon atuh di pareuman colkeun ulah aya naon set Al-Qur'an hiji hadis ulama tuturkeun deuk aya anu nyumbang gitu berarti sieun dikumbangna 10 juta leutik teh euy jadi ngarep-ngarep nu gede tolol tong geus ngelentit dibere teh 20 juta leutik dibere 20 nanggeuskeun ku sekupi ces Pandeglang sapandeglang pareum Serang saserang pareum Tangerang satangerang pareum keur carita di Banten pareum kemudian Bogor di Bogor ku pilkada pareum Bandung ku pilkada Garut ku pilkada komo kiai di Garut maceng pikri dulur-dulurna kiai malulunya nage termasuk kiai mareuman pondok-pondok pasantren ku ari nu tadina aya santrian di Garut tadina 50 ku ari geus wassalam tinggal pondok bae 2 tingkat santrina eueuh nyanana geus teu ngaji wassalam pikri deuk kumaha teh mareuman teh mareuman ulah kitu geus cing teger bae urang mah ngaharamkeun haram bae deuk nurut kajen teh aing mah jang diri aing bae wayang ngomong aing mah ngomong bae sia deuk ngadengekeun los teu kajen sageus ngadengekeun deuk make deuk teu sabodo sia aing bae sesuai jeung aturan sia teu percaya dibuka ku aing kitabna tah eta teu akur pahamna leg-leg paham sia geus bae bakal sinaran itu mah gede amat hurungna itu mah obor mah penuh deukeut ka caangan nu jauh ka silalatuan eta obor nu mentek nu ngajin dari Tangkal Ambon mah silalatu tah mah